Cenah hayang jiga Aisyah, tapi make baju nulek mong sabelah. Ka pasar mall ngaiklankeun bool, susu ge narolol. Berat mun jiga istri Rasul, lamun tutup orat anger keneh ngedul. Kodrat istri kaluar sing buni, tong nurutan sapi. Aisyah istrina Rasul tarawan tun nyorongot, kacaroge tara gurang gerung jiga marmot. Rajin ngaji osok, ulah kala sibukana mararain TikTok. Istri teh di antara makhluk Allah anu mulia, ibaratna intan putiara jeung permata. Jaga kehormatan, ulah ngabring nurutan cabe-cabean.